nganaon ge lamun poho mah teu mantak jadi dosanya. Nya atuh moal poho jeung teu dihaja eta teu jadi dosa. Kalau bibi apa daging bagong teh teteh haramnya. Daging bagong haram. Heueuh, nya eta mah bener, eta mah haram. Haram. Tah pas bibi heula teh poho ieu bahan teu dituruban geura. Ya udah lieur ya. Ini pertanyaan pertama jeung kadua, jeung katilu asa teu nyambung ya. Lain kumaha teh? Da teu nanaon bi. Ayeuna bibi heulai, terus henteu ditutupan. Teu nanaon henteu wajib eta mah sunat. Eta mah teu nanaon meskipun teu ditutupan oge. Teu nanaon. Heeh, tapi kan kumaha eta pas heulai bibi aya anak bagong asup kena baham. Anjing kainya geuningan ieu pertanyaan. Lain nu jadi pertanyaan orang eta careham bibi eta anjir sagede kumaha. Ya guys nya. Boa-boa careham bibi aing mah lamun keur heulai sagede tolomong anjir. Piomonganna ieu bibi aing. Terus kumaha hukumna eta lamun misalkeun keur heulai abus anak bagong gitu. Teuing atuh eta kudu nanyakeun ka Pak Ustad. Ya guys. Cing pangajawabkeun lah. Ya, sok tulis na kolom komentar di dinya. Lieur aya. Ada ge pertanyaan bi aing mah. Ya wae anjir ya. Bisa wae ieu ya. Siki cengek dina waos. Cengek ka kota heula ah. Lapar anjir hayang pecel lele eta teh mana? Aceng mah resep brad, celele mah aya nu sejen teh brad. Ya aya pecel bebek paling. Arek pecel bebek. Ulah pecel bebek brad. Nama geus teu usum brad. Usum kumaha teh? Pecel metik atuh brad. Anjing. Anger saroceng. Please ceng. Maknya lain motor ceng. Maknya pecel motor anjing saroceng ieu anjir ngacaprakna ampun teuing. Pecel bebek maksudna bebek anjir bebek apal teu? Hah bebek. Nu siga entok ning. Parah saroceng ieu ampun teuing. Hah bisa wae ieu popoyan anjir. Os. Mana nyaho neng Mary? Apal atuh brad nu imahna dihareuplin? Anjir maneh geuning sok ngaheroan wae. Kumaha kitu brad? Aya nama statusna jana sia. Ah, sok ngarang di dinya mah tadi Kosim nempo pan Kosim ge boga nomor WA-na. Statusna keur nyeblak anjir. Anger anjing si Kosim ya ampun teh. Maksudna anjir status sosialna. Status manehnana diri manehnana pan kamar ieu mah keur pisah ranyang. Masih kene aya salakian. Ayeuna mah geus resmi. Geus resmi menjanda. Jadi KTP lagi geus ganti single parent anjir. Apal kitu kakak jeung salakina. Oh, apal kitu mah nya tadi ku Kosim di komen anjir status WA-na. Tapi katang brad mun komen Kosim mah era tulisanana kan Kosim mah goreng. Nya. Anggar anjing geus ngacaprak ya si Kosim ampun teh. Please kos. Ya, arek tulisan goreng, arek tulisan alus anger sih teh. Dina ketikan WA mah anger kitu. Kitu kos. Ya wae si Kosim ya ampun teh. Hah. Bisa wae ya anjir ya, nog sireum. Brad. Kosim teh hayang tatanya ka jalma nu bisa, ka kolot nu pinter ngan brad, kudu ka mananya? Naon aing maneh jiga nu wauh jeung aing teh kakarek sih teh. Ye. Aing teh ieu teh di lamur teh pananyaan pan. Maneh ge nyaho sorangan. Lamun di masjid cenah leungit. Nanya ka saha? Ka urang. Entog hayam tatangga laleungit ka saha? Ka urang. Nanyaanan. Jeung lieur-lieur neangan ka batur sih teh deket-deket ka urang nanya naon maneh. Sok. Oh, kebenaran atuh brad ya. Kosim teh nya hayang boga ilmu teu teurak di kadek kudu kumaha ta brad? Gampang atuh sih teh. Tinggal diharudung drum maneh. Di kadek yang ngabalantrang anjir kerudung drum mah bener tuh guys. Tapi dahulu anjir didinya jero yang mau nama brad. Atuh aing gitu loh.
Sok naon deui hayang ilmu naon deui maneh? Iya berat aya keneh nu kadua kumacarana berat lamun Kosim hayang bisa ngaleungit dengan berat Ngaleungit. heuh Anjir kecil atuh anjir. Ya, yang bisa ngaleungit mah didinya tinggal lobaan ngamprah ka Bang Emo. Nya, ka Bang Kosipa, ka tukang panci, ka tukang karpet, nyiridit. Sok dijamin anjir didinya loba ngaleungit. Ya, pasti loba ngaleungit didinya. tapi dahulu jero didinya lama-lama Pan aing teh gawe jeung tukang sumur teh anjing 13 tahun sih teh. Nyawer sih ya mah. aya keneh berat nu katilu ieu Naon deui sok? Kosim kan hayang payu ka awewe anjir hayang dicintai para wanita hayang boga ilmu pelet ngan kumacarana berat Gampang. Ya. Lamun hayang payu kau. Entong hayam hideung hayam bodas anjir. Kadukun-dukun anu biasa mah nya. Ya kaing mah cukup we anjir. Nu warna bodas mah Mercy BMW. Warna bodas. Rek nu warna hideung camani BMW atau BMW camani itu jadi masalah. Dijamin tah awewe napal anjir ka maneh. salut we didinya tauhid jero ieu Oh, atuh anjir. Sok hayang naon deui abu naon deui? terakhir ya beratnya Naon? Kosim tepan hayang loba ditatangan ku jalma dengan berat Heeh. ka imah kumacarana berat Maot maneh. Ya guys ya. Yang loba didatangan ka imah mah maot cek urang mah maneh. Dulur anu jauh, anu deket geus puguh deui pasti daratang maneh maot mah. Bener teh guys. Maot pos. kaharti ari sibat kaharti nama tapi Kosim rada kurang satuju ya nu terakhir mah atuh meureun teu tulus Kosim gua ilmuna Nah maneh anjing loba-loba teuing atuh teh. Kahayang teh anjir. Hah? Bisa wae ya ieu lasun ya. Brad, ayeuna kerame pisan dina FB geuning Brad. Pada rekomendasi Brad. Heeh. Emang profil direkomendasikan teh profil bareng. Kumaha gitu. Emang kumaha Brad eta lamun make dasi beureum Brad? Naon sudah jadi kana dasi beureum euy maneh. Rekomendasi direkomendasikan saroceng. Direkomendasikan teh diusulkan nya teu. Diutamakan. Ini ngese ngajelaskeun beuki jauh ketang euy anjing. Itu ceng oh masalah nu make dasi mah. Jeung barena ge lain nu make dasi masalahna. Lain. Biar anjing ngajelaskeun ka saroceng. Percumanya jero oge. Hah, bisa wae ieu ya anjir siluman tongo ya.